Jumatan moal Jon. Kenapa belajar maotnya? Kenapa bawa Dasar kebulu. Kumaha ada jodoh atuh, kebulu kowe kitu mah. bawel mah. Aduh, jam yuk. Mak bingung udang punya bawel gandeng, nyaho batu hari Jumatan, mak menikah cidating bawel na kudu siap-siap deh. Jam udah baik ya. Waduh, jam 11 lewat 1 menit. Wah, masih kayak waktu ya mah. Alhamdulillah ya. Macam gila kan. Terus baik. Wah, waktu laki kudu kewajiban. Oke, kok enggak oke yang kobel jadi kokok mana kokok iya kokok ngaranna ieu bae kokok lumayan ieu bismillahirrahmanirrahim wajib Jumatan wajib laki nah itu Jumatan 3 kali 7 mah bahaya danger kopiah Mana? Jumatan atuh. Ingin ngopi. Ngopi. Jumatan heula Pak Didi karep ngopi. Telat, Con. Telat kumaha di mah urang jam 11. Ayo tadi bubaran sholat Jumat. Wah, piraku. Bener, Jon. Ya jam baraha enak. Di mah jam 11 Pak Didi. Ini Di mah 1:30. Piraku acang caya mah dia mah Bener, percaya. tas bubaran. Bubaran di mana? Bubaran SD bubaran karena Atosan, Jumaah tosan. ayeuna Pak Didi ka mana ieu? Ingin ngopi yuk. Ngopi. Ingat kurang yakin piraku Jumatan bubar yang dosa atuh ieu. Buru-buru dangdan ieu mah Atas gitu. bubaran bener. Aing Ingin mah ngopi yuk ke ditu yuk. di mana ngopina? Ayo, tenang Yuk. Biasa pas ronda teh. Mun. Pasti di dinga, ada langganana di dinga. Emang di Nya. emang hodam ngageugeunah di dinga eta mah. Kos kieu mah bener-bener kieu mah. Aduh. Ini ieu ke deui, barak ieu. Aing mah hana si buru-buru Sugante. Asar. Sugante eta imang piraku Jumatan bubar jang Mang Dedi ngaco Atos, ayeuna jam baraha. Atuh lah. Ampun aing. Jon. Aduh. Ingin ngopi. Ngopi wajib mah Jumatan jentan ayo juga ada ngopi. Atos. Hanya jam 11 bubaran di mana? Jon. Teman cepet gancang meureun Apa jam urang nu ngaco kitunya? Jam mana yang ngaco? Jika nama batena beak si emak Ayeuna jam 12:30. Bukan telat jamna ngaco mun ieu mah jam jalan Ngaco. Jon. Tapi lo kali ke Jumatan. Aku naon? Ieu bamahan Jon, nanti mah ke sawe. Aduh dawan kan anak andarok make daster. Hayang teuy. Pada di bae ke wadi. Ayo. Ieun urang bunga. Kumaha? Ieun urang tuh kalau urang yang hampir 3 kali, can 3 kali hampir. Pasti kaberangan di 3 kali jadina. Pamae tadina anjeunna. Aku kan jam di ditu jam 11 adalah urang tanyakeun jam kun jam 11 atuh. Mana salah? Abdi kan jam baraha tadi jam 12. Pas ajan, langsung Jadi Jumaah. kayak sarua eta telat pas ajan. Kunaha mah jam 11 datang kos urang, ayo. Langsung sholat. Biasana Pak Didi nyamper kuntal nyamper coba ayo. Biasana nyamper ayo. Ayo ka mana-mana nyamper ke urang. Ieu mah licik sorangan ieu. Ayo teh nyamper. Gas mana pokoknya enak. Ngopi. Kopi.
Tahu sih ngopi. Baru deh. Cuma tosan. Oh, mah jenang ngopi ngadem ki mah ya. Iya ngopi. Tapi enggak ngopi, mau nonton ya. Mau sieun jadi ikut awal pakai mau kena. Mau. Kalau deket-deket ah. Pakai bedak. Oh, ngegel deket-deket. Pakai bedak. Buat ngegel deket-deket yuk. Pete-pete beli kemana-mana cuma ajakan ngopi. Iya pokok. Oh, betul pulang. Pakai duit mana dah? Oh, mau pulang itu kecil mau pulang. Iya saja. Cobi. Wit. Wit beli kopi, Pit. Kopi Liong. Iya, 2. dua. Ari mana? Emang Jumatan teh geus balik. Nunggu atuh. telat Jumatan mana telat. Masih ngegerek. Udah kasan, bak. Jam ngaco tuh. Mah jam ngaco, jadi kaberangan mah. Tuh, jangan tuh ganti di batuna tuh. Ieu mah yang apa? Bekana ulah begadang wae. Mah. Pola sorangan jadi we kaberangan. Kamu kadang kasih Tarik lawan. Kopi. Pan ngopi menjumatan atupan gagal kaberangan biar tuh ngopi-ngopi mah yang ampun nih nyikul apa cara kami ke petasan cepet laut itu Cuek ta. buka ampun buka kolot teh bawel teh Udah anak ulun bisa hijieun. Nu hiji begadang wae, nu hiji ulun wae. Pusing emak teh ya. Tah. Kamana deui tah? mau jauh-jauh ngopi di dinya tah di pesona beban sohib bat kedal nya Ajung. apa teh sholat di waktu sohibnya Pak Dedi ke kopi dongkap Pak Dedi hujan ke mau lah pokoknya mah kopi kopi ya ampura biarlah apa Pak Dedi mau gila biar carikan kuing dulu panas culik Kunaon mana? gagal atas orang telat ya ngomong jam lu ngaco Mana sih telat wae? obat orang untuk begadang heula peuting begadang Asa begadang. jam 2 teh peuting keuling tuh kan marek wae ih dia mau kopi ge kamana dia tah kopi aduh ngopi cek urang teh mau jauh-jauh bakal orang kayak sholat cek urang Karunya itu kayak emang kan hujan kieu mah naon deui atuh daripada blak balik ka dieu tadi bicarakan sih. karekan lila bieu petasan cepret tuh dibeli ngopi jangan cuma kena ngopi pada dia Kopi. aduh mantap jeung negeri mikil mah naon deui atuh jumatan geus kere Nya. pada dia tah mah urang mah salat urang mah cara jam jam omongan tah Ieu kopi dinaonkeun. atuh dik diinum aja diguyurkeun ka dinya atuh atuh Lain ledek. Urang teh jeblek. Jeblek. Begitu. ngelek Ini. ngelek ke orang ngelek jeblek ngelek Bantet. jeblek orang jeblek Aduh, kopina bagi dua. oh kan kita sahabat jadi kopi itu dibagi dua Ayo, cus. Mana? Haji pokoknya mah hujan kopi baju mah mah ngopi baju mah ngopi Kieu Pak Dedi kadang-kadang mun ngopi hujan kieu yang buru-buru balik urang mah Pak Dedi pun Balik. indung urang galak ada ngopi pun Pak Dedi Mohon. tapi mau lilanya Ayo. calekan wae indung urang panas tuli Yuk, minum dah. abuang lilanya Pak Dedi arek balik ngantosan dieu naon bisa arek supaya ieu pos ronda aman gitu ya mah kan leung lah sesepuh di dieu mah Pak mau aya naon lah gitu nya orang baliknya Ya. Abdi saya pengenal kopinya. saya kenal orang baliknya Ayo. Ya. Ih, kunaon? nyolap itu kan teh tatahan ku saha di tukang usaha saha teh
Toh. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ayo, mangga. Untuk orang cari kan. Ya, oh, gitu yang kopi segar, mantap dah.